cek Kangjeng Nabi ana minallah kaula teh ti Gusti Allah langsung wal mu'minuna mu'minun teh ti kaula Allah wa khalaqal arwaha kullaha minhu Allah ngadamal seluruh ruh ti ruh Kangjeng Nabi pi alamil laut wa biasa ditakwimil hakiki jadi atuh kuarima wa huwa ismu jumlatil insi fi dzalikal alam ruh Kangjeng Nabi teh ngaran karena sejumlah manusia di atas alam yakni alam laut wa huwal watanul asli ruh Kangjeng Nabi Muhammad teh sumber bangsa asal abad ruh menang nyotak menang jokot di ruh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah barang geus 4000 tahun ruh Kangjeng Nabi roh-roh nu sejen diciptakeun ti ruh Kangjeng Nabi Allah ngadamal aras sarua min nuri aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aras menang ti nur Kangjeng Nabi bahkan wabakil kainati minu seluruh maujudat mungkinat ya surga ya neraka abad menang ti ruh Kangjeng Nabi pohara jasa tinggal orang pengembangan anak iruh Kangjeng Nabi ke saya diurang ja urang diciptakeun tiru Kangjeng Nabi adapun kuari urang teh asa jauh jeung Kangjeng Nabi kunaon eta lantaran teu sapagodos jeung Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi mah teu aya ria urang aya ria Kangjeng Nabi ujub urang ujub Kangjeng Nabi takabur urang takabur Kangjeng Nabi teu hubud dunia urang mah hubud dunia Kangjeng Nabi mah hubul mal hubul jah urang aya kabeh di dinya panyakit urang sakira-kira eta dieuwekeun ria dieuwekeun ujub dieuwekeun takabur dieuwekeun hubul jah hubul sumah hubul riasa hubul mal hubul dunia eueuh kabeh godop eueuh pobel bersih sakumaha aslina urang atuh urang teh bisa nempok kaluareun alam ieu bersihan gerege lamun urang dibersihan dibukakeun alam disingkapkeun ku jasa trak wih kadeuleu barang disingkapkeun bajuna masyaallah ya Karim aya nu ajib di dinya jadi atuh urang ge bersih tang ngabersihan eta ayana di ilmu thariqah ayana di thariqah ngaranna ilmu tasawuf jurusan thariqah ilmu fikih jurusan syariat ilmu tahakkuk jurusan hakikat geus urang lamun nasawuf teu norekat teu puguh maksud kadituna sampai ker badi pamasmalahkeun calana dipermasalahkeun tungtung nama nasawuf ongkoh ribut ongkoh masa nasawuf kitu lain kitu eta salah ulah-ulah tapi keur nyaan mah bakal ngaganggu dahar bae ge dahar urang teh kapan diatur ku agama urang bersyariat dahar kulu wasrabu wala tusrifu bersyariat urang berthariqah awas barang halal urus awak sia aing nyaho kadar kekuatan awak sia jan aing dahar niatan jangka aing ulah leuwih teh teu dahar doraka sebab aing nyaho kabeuki awak sia nang aing nyieun kabeukina dahar mun teu dahar sia datang ka paeh siksa ku aing sia teu bisa ngurus awak sia dahar tapi sia daharna awas kudu diukur jeung kekuatan sia lantaran sia teh teu ka aing
urang bersyariat mah isuk-isuk kupat samangkok aya tetangga mere wuduk hantem deui berang saeutik bebenya na candahar kemudian mantes dohor makan siang eta mah waktu beak pake dahar kabeh pahara tuh masalah syariat karana ge engke ukuran ge bakal babalikna ka awak mentak awakna ge gendut kerjaan dia di kiai teu gendut bareng jadi kiai gendut masalah di akhirat bermasalah cek kiai teh hadena aing mah teu gendut cenah kuru bengek sial cek kuru teh atuh mending mana coba kuru bengek jeung nu lintuh loba dahar mending mana ayo bener tapi bersyariat bebas-bebas baik nu penting wala 100.000 ketika orang geus ansub di thariqah lain niat teu meunang budak urang make baju kudu diniatan dahar kudu diniatan nginum kudu diniatan sare kudu diniatan jima ka pamajikan kudu diniatan atuh urang papan ceklak-ceklak bae atuh sakumaha naik sepeda aing ditumbakan aing jam sabaraha geus waduh potong olos sepeda aing ieu atuh kira-kira weuy dek nya ge sepeda du di dinya lain gitu atuh jalan rusak malah launan tuh kan syariat mah bebas ketika berthariqah dina syariat urang kurang nafsu makan ieu weh ka dokter ka warung meuli komplek supaya nafsu makan 4 sehat 5 sempurna no problem syariat karena ge nginum teu pati ngeunah ieu awak kasada wajib gering aing kajen kumaha ge gulaan saya teh kotrek diinum euy kurang mantap coba kopian saya teh kotrek atuh teh ngopi bae ngaranna heueuh ngan ditungtut dicai heula maksudna bersyariat tuh masalah sok jangan lintu aya jang nyehatan awak masalah bersyariat mah jaka ditu na genggen pakai ibadah ieu tuh masalah geus pokona mah dek niat dek henteu masalah dahar hek minum hek pake hek tuh masalah tapi ketika orang berthariqah awas mulai disurtil make baju orang ku dunia deka Allah ta'ala yang sih kok panas ki make jas bae boleh kasih boleh itu biasa bae sih aduh Gusti Allah tuh ya dan ketika Allah kudu kumaha gitu teteh tanyakan diri orang mah anta saha anjeun masmuk saha ngaran anjeun malakobuk saha lakob anjeun sok tanyakan ka diri muhasabah ngaranna deuk ka mana maneh kudu kumaha tanyakan selalu bertanya-tanya di mana maneh deuk ka mana maneh kumaha carana deuk ka Allah teh selalu dipertanyakan teu meunang dahar lamun can lapar teu meunang nginum lamun can dahaga teu meunang sareh lamun can ngantuk berthariqah ngaranna sebab deuk ka Allah ieu mah jam 10 geus mulai hees kukulisikan datang ka jam 11 teh hees kukulisikan jam 12 sial jasa teh hees bae goblok ya awak ieu datang ka meuli obat tidur tah eta salah thariqah mah teu hees salah tinggal zikir bae pas jam 4:30 tunduh hees teh subuh aja berthariqah kos kitu heran aing mah eta thariqah ayu terus satungtung can tunduh lah nang Allah tunduh nang Allah teu meunang dipaksa-paksa kos kitulah dek ibadah ka Gusti Allah ieu mah keur carita papanjanganana urang berthariqah berarti nyekelan ilmu tasawuf jurusan thariqah berarti segala-galana deuk ka Allah disurtil tanyakeun deuk ka mana si awak ka Allah
saha nu ditana Allah nu gagrakna Allah berarti make aturan-aturanna ti Allah kumaha carana aya ilmuna sok dan mun geus lapar minum mun dahaga sare lamun geus tunduh ka awewe dina syariat mah syariat urang teh lamun kurang mantep make obat salah tapi lamun tuh lazat goblok emang kadinya meureun jurusanna nya mah nah kuari bertoriko mah haram make obat haram toriko mah make obat haram dan make obat-obat atuh hari hayang ngaceng atuh lo ai henteu tuh ulah sok dipaksa-paksa berarti memaksakan kehendak karena eta kos gitu teu beunang tuh dahar bae ge ngan hayang ulah atuh kumaha eta tuh eta bertoriko kawin urang can kawin kemudian urang teh hayang kawin kemudian neangan nu geulis haram teu beunang teu moal usul kau moal teu meunang kawin bertentangan kan jika ilmu syariat bertentangan nah bari mah geus panjang nama caritana urang geus aya guruna aya nu ngaping mantep lamun guruna hese mun guruna teh hese saha nu nuduhkeun kumaha carana kumaha mimitina hese nah urang nyaho ulah ria tapi cara praktek micin ria kumaha urang nyaho kudu zuhud tapi praktek zuhud kudu kumaha urang nyaho ulah ujub praktek ujub kudu kumaha nah aya guruna ditungtunlah ku guru tek berbagai lelembutan kuari urang bisa masyaallah sesuai jeung aturan guru kuari urang bisa bersih kolbu urang bakal dibere mala ainun ra'at wala udhunun samiat boga dedeleuan nu batur teu neuleuh boga dedengian nu urang batur teu ngadeng ulah kaget mun Haji Pendi batur teu ngadenge nyana ngadenge nu seuseurean teu beuting kuntilanak eta mantak kadenge ku Haji Pendi sabangsa kunti anak ge nyana ge bangsa kunti berarti ngan kunti lalakina urang bakal dibere disinggapkeun mah tak neuleuh nyana kaget oh urang teh nu disinggapkeun ka alam jin urang disinggapkeun ka alam jin aya jampena teh urang kahayang urang gawiridan bisa nyaba ka alam jin lain eta ka alam jin mah sakarua urang-urang keneh ngan urang bisa nyingkapkeun alam jin bisa urang ka nagara jin di dieu keneh engke urang ningali berbagai keayaan jin atau urang bisa ditarik ku jin ditarik ka nyana dak dibawa ku nyana resepkeun ka urang nyaba ka alam jin bisa lain eta mah teu lazat ieu mah dibawa disinggapkeun di alam nu ieu alam kasat nyaba ka alam eta lazat ngeunaheun urang bisa ka Mekah salengkaplek bisa eta di alam eta keluar di alam nu ieu eueuh jam eueuh poe di alam eta tuh kunaon eta roh urang roh Kangjeng Nabi mun Kangjeng Nabi rohna bisa ka kalayangan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa bisa ka Sidratil Muntaha di Sidratil Muntaha di berbagai langit bisa ningali arwah-arwah ka pendak sareng Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun Kangjeng Nabi Yusuf Kangjeng Nabi berbagai nabi manehanana geus di alam nu ieu kapangi di alam nu itu kapangi jeung para malaikat Jibril ngagendeng malaikat Mikail jeung berbagai malaikat emang nyana aya di alam nu eta bahkan malaikat Jibril ge di lain alam na teu bisa nganter Kangjeng hampura Muhammad lamun lain deuk lae ka ditu mah ku lagi nganter tapi naik ka ditu lain wilayah ulama sakadar jadi bupati boga wilayah tertentu ih cakangjing malaikat Jibril banyak orang babarengan ti dunia ti alam ngur ka dieu mah teu bisa kanjeng gowe kula mah teu meunang Kanjeng Nabi munfarid ka ditu ketika orang diangkat jadi wali orang asa miskin orang asa fakir orang asa jadi yatim munfarid sorangan ka Allah sakumaha Kanjeng Nabi bisa ka kalayangan atuh urang ge bisa sarua bae bisa nyaba Kanjeng Nabi jadi tekeun langit jadi tekeun kitu alam malakut jadi tekeun ngan moal dibikeun sakumaha Kanjeng ngan dina pada bisa nama walaupun sababaraha persen dibere ngan moal cara Kanjeng atuh Kanjeng mah nyaba ka surga nyaba ka neraka segala rupa
boleh atuh moal urang mah lamun nyapa ka sorga embung balik deui teh ya ana minallah wal mu'minun di wa khalaqallahu arwah Allah ngadamel seluruh arwah urang berarti di jerona nyilu ti Kangjeng Nabi fi alamil laut tapi asa ditaqwi mal hakiki geus di alam itu mah ismu jumlatil insi fi dzalikal alam Kangjeng Nabi teu ngaran seluruh arwah di alam nu itu bahwa waqadul asyu pala mamadu alaihi urang teh lain qadariyah urang teh lain mu'tazilah ngaranna ahli sunnah wal jamaah dibere ikhtiar jangan alukeun siksa jeung gajaran bisa bajarkeun engke di akhirat atuh bongan Allah jaku Allah panaing mere ikhtiar ka sia panaing mere ikhtiar ka sia eta teh sasipu anayati cek Allah aing ngangkolkeun megoskeun tina ayat-ayat aing moal dibere nyaho ka ayat aing ku Allah kos kitu amat aing nyaho ka takaburan sia pan ikhtiar sia dipake takabur sembarangan aing mengkol-mengkolkeun ti ayat aing aing manita ngan aing mere ikhtiar ka sia kunaon ikhtiar sia jadi takabur sia seret ieu urang kuaritia dibere ikhtiar Nabi mah jeung Rasul geus jelas tapi ketika turun wali bisa setarap jeung Nabi dina bersihna walaupun lakobna berbeda jeung tahapan mansilahna berbeda tetapi nyana terus berupaya untuk mensucikan dirinya supaya roh ieu sejalan jeung awak mantap nu dipake dahar mah lain dunia sebab jang kekuatan ibadah asal bener daharna nu dipake nginum mah lain dunia lantaran niat jang ibadah sing hade nu dipake nutupan aurat mah lain dunia sebab eta mah jang kebutuhan ibadah ka Gusti Allah jang ketenangan jiwa seorang wanita aya di dampingan urang dipelukan urang jang menenangkeun diri urang lantaran lamun teu make eta engke urang tahiyat moal beres asyhadu alla ilaha illallah nu ngacung lain curug endah anu eta beda jeung anu geus teu hudang asyhadu alla ilaha illallah mah teu tenang-tenang wae nya mah moal kaliru ieu kan lalu normal keneh tah nu mantap ieu urang ditangga bersihan tina perwatakan urang diberi ikhtiar jangan bersihan watak lantaran aya perwatakan dewa kurang mata berwatak ningali nu indah-indah leungitkeun cili berwatak ngadenge anu merdu-merdu leungitkeun perwatakan eta sebab bakal bahaya irung ngabogaan perwatakan ngambil anu sengit-sengit leungitkeun sungut perwatakan mun barang dahar inum anu indah nu lazat-lazat leungitkeun sebab melalui kenikmatan eta jelema bisa rucak lantaran mata kurang henteu dilengitkeun perwatakanana ka awewe pula pilih padahal jerona mah akur bae beulah-beulah kan tapi pan urang pula pilih sebab lamun kira-kira urang teu srek teu ngangkat kitu kete ceuli tapi lamun mata geus dibersihan watakna ceuli geus dibersihan watakna irung sungut geus dibersihan watakna dengan cara orang diciptakan ku Allah diurus ku Allah bakal balik ke Allah leungit bakal nanaon untuk menempuh micenan watak eta kudu melalui guru mursyid engke urang hayang mengasingkan diri dahar saya ya kona'ah ngaranna ka pamajikan ge urang teh geus hayang nu geulis-geulis penting maya liangan komo kabeneran nu geulis mah ngan bakalna urang mun boga pangajikan geulis angel ka jadi wali sebab inget baena lain ka Allah kasih eta mentek maningan nu jore hendak jadi wali tapi teh inget-inget ka pamajikan aya eueuh sarua kos kadal sia cak kewajikan tuh urang pula pilih kan iya roh dititip ku Gusti Allah di alam alas kubur bekum
poho balam tarji ila watanil asli manehna teu balik kana waton lembur nu asli di lembur nu asli geus mengaku syuhudna tapi wazannu annahum ilaina la yurja'un datangkannya jadi Yahudi jadi Nasrani kafir lantaran wazannu annahum ilaina la yurja'un boga sangka bahwa manehna moal dibalikeun deui ka Gusti Allah atawa nu marasiat kehidupan manusia ternyata rucah kabubabuna duduh jeung nyaaheun Gusti Allah lamun kieu bae kumaha Allah nurunkeun kitab melalui para rasulna tauturatan lahum dzalika watanil asli supaya eling kana lembur bahasa turunkan rasul dari kitab turunkan rasul dari kitab turunkan rasul dari kitab sampai ke junjunan alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni khatamul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'd at-ta'abbud an-nubuwah ila ruhul azam al-muhammadi khatamur risalah wal hadi min ad-dalalah diutus ku Gusti Allah kanjeng Nabi untuk seluruh umat anu paraho nu keur terlena dina kahirupan dunia wa akhirat berebeja Muhammad ya tahabasyaratahan supaya ngabukakeun mata hatena min naudul qutbah bejakeun ka orang Amerika Inggris Belanda bejakeun ka orang Indonesia anu keur paraho malah geus dibeja-bejakeun ku kanjeng terus lanjut ku para ulama warasatul anbiya masih keneh bae tengah jeding ku tengah jeding dibere ku Gusti Allah tsunami dibere ku Gusti Allah gempa dibere ku Gusti Allah baliun dibere ku Gusti Allah kitu paila supaya ingat bahwa orang teh buka pangeran dipuja-puja di Amerika pangeran kena galedek pangeran kegaledek di Amerika tadi pangeran itu tahan apa pangeran kegaledek kehuruan coba eta patung Isa bisa gitu luhurna jeung panggedena kena galedek atuh lain tangkis pangeran tuh bisa nangkis bloon aja disembah-sembah kene bae malah kehuruan datang ke gereja-gereja eta pangeran ya Allah teh si pangeran poha rahmat tuh cariri kurang Amerika anu menuhankan Isa nak katembak gubernur kira-kira isin kadang-kadang sampaikan para ulama sampaikan kanjeng Nabi estafet terus ke sahabat terus ke tabiin terus ke tabiin terus datang ke kuari ke para ulama warasatul anbiya supaya kabuka mata hatena ajakan ke Allah bahwa orang teh bakal kapanggih jeung Allah bakal kapanggih kajamalan Allah bakal kapanggih jeung kagagahan Allah bakal kapanggih jeung kanikmatan ti Gusti Allah surga bakal kapanggih jeung siksa Allah neraka bejakan Allah qul hadhihi sabili ya jalan kaula iman ka Allah iman ka kaula make aturan kade ieu aturanna ieu haram ieu halal ieu makruh ieu mubah ieu sunah sampaikan ada Allah ala basirah kalau ngajak ke Allah melalui mata hati ana manitaman kalau ngajak ke Allah menuturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maha suci Allah wa ma ana minal musyrikin masya Allah kanjeng Nabi ashabi kemujun sahabat Allah terbentang di langit bergemerapan doa kepada itu ente kebahamat nuturkeun saha menang dituduh seluruh sahabat sebab babarengan jeung kanjeng Nabi hirupna silahkan tanya bakal akur walaupun perbedaan bisa dijamu bahijikeun hanya perbedaan perkara-perkara letik tetapi ketika Gusti jamu bakal jadi kesatuan. Sina Abu Bakar Siddiq mengaulahkan ngarangkum Al-Quranul Karim, Sina Umar antara iya dan tidak, ketika di Sidina Utsman dijadikan
bakal sebelum wafat Sina Abu Bakar nata Sina Umar gitu kene bakal nus mulaian di zaman Sina Umar lantaran lamun tapi hijikeun ke sahabat talar Quran kumaha tabiin engke nu talar Quran mararap engke kadiona kumaha esenalarna mantak ieu lain lalagan Sina Utsman pohara pemikiranna jauh ke hareup dijelas dibaca ku urang cacak-cacak baheula dibidakeun kemudian dirangkum endeu ka mana urang belajar Al-Qur'anul Karim endeu ka mana ku ari abi berozake ku ari geus lain maca Quran nyanyi atuh kumaha cara kumaha tuh masyaallah Karim ieu Al-Qur'an tuh kan bidah mandek bidah hasanah bidah makruhah bidah mubahah bidah muharramah apa dibagi ulah bidah kabar bidah pokoknya lamun geus di Kangjeng Nabi bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar teu kira-kira kakarak bisa ngadalil kos itu baik mun ditanya hadis naon eta sia rawina sasia eta ayo Kangjeng Nabi nyarita kitu keur kumaha asbabur da ayo tanya kakarak bisa ngocoprak dalil sakitu bae geus saekeun sangat siap aja tuh tungtur mah gelut da urang nah ada sombong ka sombong bi ayyihim iqtadaitum dek mana bintang nu gede sarua bintang nu etik sarua padanya anganana ih di akhirat ge sahabat dikumpulkeun kepada sahur lantaran ngapunkeun agama bareng jeung Kangjeng Nabi perang di medan laga jadi cacagan awakna sehat ka bina-bina anu terus mana anak cerik kulantaran teu paeh di medan laga sahabat kulantaran teu paeh di medan laga cerik datang ka maut diberi umur panjang 80 tahun nyana cerik ketika ditanya kunaon ieu cerik bae sebab kula teu terbunuh di medan laga nyana mah hayangeun terbunuh di medan laga urang mah kuari buntit perang nu ngora geus embung nu kolot aja pendi padahal perang teh bae teu dayakeun keneh bae geus kolot padahal mah geus ngansongkeun diri bae geus mendingan deh jam sanajan kuku mah gadget maksudna dareureun ke teman tuh asa jauh bae nya nama tuh rese sahabat baru pada sanu cerik ditanya teh terek ngajawab teh kos kitu jawaban apa lain deui pohara amat sih ku sebab teu maot di medan laga ditanya deui ku umat kunaon sih make jeung yang cerikat ih engke di akhirat anu maot terbunuh tercacat bebarengan gari tujuan Kangjeng Nabi pasti kula mah panteuri cekna perang mamilu nentu maot di medan laga kula teu bisa babarengan jeung para syuhada ya Allah eta pemikiran ku pohara amat kadangan urang mah ku eta mah ngaji bae ngaji atuh urang ngaji bae ge ngaji hujan saeutik beres mang ngaji mal bulan hujan sia di akhirat tak kakara kerasa lamun di akhirat engkau akalan itu rombongan nu ngaji hujan panas dana mengaji bae aya ente aing mah pandori lantaran teu meunang mari bisa teh pre kaduhung kan aduh Gusti kaduhung amat baheula kula teu ngaji beuh nyaho kieu mah kula hujanan cek nya atau teu hujan dengan kejeburkeun ka empang gitu duwetek bangga jasa hebat jelema kula mah napakuran jelema nu ti sorang Pandeglang bapak ngaji Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung, bahkan anu Tasikmalaya, bahkan anu di Jawa, ngaji pohara amat. Anu di Lampung ngaji gadi, di Palembang ngaji gadi. Ya Allah, engke meureun mana tinggi akhiratna eta pohara jasa dengan niatan ngaji lain lalagaan. Eta mah dalilna geus jelas-jelas jasapan malaikat Jibril ngamparkeun jangjangna. Urang teh kadeuluna mah jeung karasana leumpang teh di jalan, padahal mah di jangjang malaikat Jibril. Eta mah ngaji teh kos kitu teh. Masyaallah, kunaon atuh hujan saeutik. Teh cang malaikat Jibril, "Hei, kamarana ieu?" Ieu jangjang aing ieu kurang muatan ieu. Kurang muatan. Tah eta engke di akhirat malaikat Jibril kan sebagai saksi dah. Berangkat menuju surga. Nah, anu api lain ngajina panderi. Kos nu teh nyandung tadi panderi. Kula mah kapi asemna eta doang kan nu teh nyandung ribut. Teu kapi asem.
salah kiri kakak sih penyandung itu nama orang tinggal kita kita daripada engke di akhirat ribut mending gua di nyandung. Amin amin kayaknya mah geus teu upaya. Aduh Gusti, urang lamun cerita dunia mah kieu bae. Sebab berat ka manusiawi, tapi cerita akhirat masyaallah. Anu napakakeun hartana ka masjid, nu napakakeun hartana ka majelis talim, ka pondok pesantren, yatim piatu, fakir miskin, ti heula ka surgana. Deuk kumaha urang ketika urang boga kuari aing kaduhung amat baheula aja boga tapi teu ditempelkeun di masjid, teu ditempelkeun di majelis talim, kaduhung nangke. Jeung anu ngaji batur ngeungkel urang mah api lain we kaduhung nangke. Balik deui ka tadi deui. Ada kuari aja ada kuari. Mbung dicandung di akhirat menyana ribu kakasih. Tuh cekulak gede nyandung sia marah bayan marah ke sakedeul. Mana teh? Tungtun mah kulap angel we ka surga. Tuh kan ribut. Malaikat geriweun. Oh, ya kunaon da ribut, cek da ribut. Iya tah, gara-gara da disungkur-sungkurkeun saurang. Aditu. Atuh malaikat Jibril ge nyaho, "Doi, sieun ka mana jatuh?" Teu. Anu tuh ka dieu? Dititahan ku pamajikan. Itu bisa. Sebab dia mah teu gagah baheulana, jadi jelema nyandung gagah celina. Ya karim, Masya Allah. Lamun Muhammadiyah nyebutkan haram taklid buta Persib Tiwedang taklid buta. Untuk apa ada Al-Quran, untuk apa ada hadis, kenapa kita harus taklid kepada ulama? Tidak boleh kita taklid buta, cek Muhammadiyah. Lompat jana ka Banten dipencit tuh dia. Enggak, moal kudu tarung masalah, moal di kurang Banten mah moal. Ka dia. Teu jauh dia ku naik, ha. Banten dah. Enggak saing mah pokona ban henteu ada taklid henteu ka dia beung dia ku ari dipencit sia. Digodok dah ku aing, balik dah. Teu balik. Modal sekuai Banten dah asal keluar Banten deh kos gitu sembarangan baik caknya ente cuma agama sia mata salah lain kos gitu dek salah dek muda ku baik Banten mah kos gitu baik enggak pokoknya salah aing bener aing artinya hese dek asuh ke Banten si hese bau Muhammadiyah saguliwak bae Muhammadiyah tegan di menes-menesna doang lompat ke Serang digodot, lompat ke Banten digodot, teu bisa geus di menes bae teu bisa berkembang ku ari ka Tangerang ka dieu ngan ayana di ditu doang tuh ngan ayana tuh di naon gitu ngaranna deket mau teh Jati Gintung ngan didinya doang di dia yang Muhammadiyah hiji tadi putat ngan henteu dirantai doang atuh geus nyana doang anak lagi henteu icuran henteu geus antep ditanya ka urang putat teh urang kunaon teu dilawan teu kudu dilawan moal kebal paeh ngeuna teu daek berkembang teu daek kunaon eta wallahu alam Banten mah hese Banten mah ji aya kiai asup ka pamarentah bae tarigalkeun di Banten mah heuh eta pan teu salah berjuang bodoh teuing nyana berjuang ini mah embung pokona mah geus eta hese di Banten bagus kitu geus hese bae geus pokona hayang geus teu hayang teh hayang bae geus bodoh geus sabaraha kiai nu ditinggalkeun di Banten gara-gara asup pamarentah je teh jaho ilmu luhur teh jaho ilmu gede teh embung bae pokona mah cek aing embung geus Banten bagus kitu bae geus hese ya Allah ya Banten moal Banten boga karakter internasional aya 4 sejarah Banten bukuna beda-beda Banten mah beda-beda ente cara Jawa Timur Jawa Tengah beda-beda 4 buku beda buku zaman baheula buku zaman pertengahan
buku zaman kabare jeung buku nukuari buku Banten nu ayeuna beda kumaha sih sok atuh nya teuing Banten mah geus kitu bae sabodo aju kudu diangsongkeun isi nu mana nu bener kumaha sia bae nek nuturun ke mana kitu urang Banten mah hese Banten tah letak ngembangkeun Syiah di Banten capek bisa dipencet ashabi kenuju bi'ayin tadaitum ihtadaitum ente nuturkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ihtadaitum ente nuturkan Sayyidina Umar ihtadaitum ente nuturkan Sayyidina Uthman ihtadaitum ente nuturkan Sayyidina Ali ihtadaitum ente nuturkan Habib Razak terbosok ya Allah Masya Allah karim Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu ngadongengkeun asal usul urang sebagai manusia ternyata cek Tuhan Syekh urusan zahir mah gampang tapi urusan batin nu hese Habib Razak sakikieu nanyana mun ku urang di deueur kos lain jelema tapi jana hayang kasep lah datang ke salon mimiti dicukur nu rapi ala alendelon kulitna dimodif di pandian make cikur huntu dicabutan make gegep ganti make resin make resin aduh kedua di salon make jas pakai dasi pakai sepatu ya kan terusan keluar ini siapa sih Pak majikan aja kaget ini siapa sih kok ganteng amat sih tuh zohir mah gampang dimumule nak urang gampang atut banget asli lama jalain kos gitu dibawa ke Yapan balik di Jepang gelis titipus jalain gitu banget asli lama bawa ke Jepang bawa ke dia gelis aya sabaraha bintang film lu dibawa ke Jepang gelis Habib Razak dibawa ke Jepang gagal gagal operasi nah ya artinya gampang zohir mah gampang lah orang kayaknya hayang ngora bae cara titipus pak asal kuat duit 1 bulan disuntik pakai sumsum eta teh sumsum gajah disuntikeun hargana 1 kali nyuntik 100 juta namantaknya nama gagah bae necis bae ngora bae 1 bulan 100 juta suntik pakai sumsum gajah asal kuat jadi lamun 1 tahun kali 100 juta seberapa sebenarnya jang suntik doang seberapa hah tau 1,2 harta Haji Pendi jeung karung-karung jual aya sakitu we sabaraha bintang film anu ngurusan awak suntikan anak
cia tuh babari hayang ngora baik hayang hebat baik kulit dan lain sebagainya dunia ieu mah cerita dunia gampang sangat gampang tapi nu hese cik tuan syekh urusan batin iya nu hese ngaji di mimiti ami dunia sorot datang ke sarap-sarap na puyang amal kuari alfiah jamat non mantek berikut jeung cuman na samsiah aji kabeh jagonya nangis moal kaca laptop dina maca ngaji Quran fikih timiti riyad takrib datang ka fatul infatul wahab berikut jeung usul-usul fikih wah kaca laptop ujianan nyaritakeun tafsir berikut mustalahat tafsir hadis berikut mustalahat jago ngaji ketika bahasa masail di forum nyana menguasai cerita hadis asbab wurud nyaho cerita tafsir asbab nuzul nyaho cerita pajokotan hukum nyaho kieu usul fikihna jago can pugu hebat batinna mah can pugu hebat batinna hese bisa ku bisa na maca kitab mantek cek Imam Ghazali maca kitab gorengan anu hese mangga beberes ate na ngadapang di pondok pesantren datang ka harideu tapi hate mah begitu jadi kiai asa aing jadi kiai salah ngomong bae teh jebot kiai nyana nyiduan sia aing teh kiai goblok salah ngomong bae teu dimamakeun teu daek menembalan salah bae teu daek na abuya ieu kan penyakit salat lawan pajangan ratu jasa pohara jasa rukuna ge jeung kadengena ge ku urang beda Allahu akbar sami Allahu liman Allahu akbar di loba jelema giliran salat di jero kamar usah dibalik Allahu akbar lebaran ieu salat teu beres hate hese nah Tuhan segala lakukan asal usulnya sate nu dimaksud teh supaya utuh asal bersih supaya kembali bersih teu kudu hese-hese urang boga baju kotor asupkeun ku urang ke ember teu deunan rinso mencuci sendiri jadi dia mencuci sendiri ieu urang hayang bersih hate teh kumaha ieu hayang bersih hate nah Tuan Syekh ngabejaan ka urang wal basyiratum bin ainir ruh mata hate tina zatiah ruh urang aya awak di jero awak aya kolbu di jero kolbu aya sir di sakuliahing awak urang aya ruh ieu basyirah teh min ainir ruh taftahu fi maqam fuad lil awliya bisa ngabukakeun dina makon hati terhadap para wali-wali Allah walizalika kulantaran bisa ngabukakeun ieu basyirah
latah suruh bi ilmu zahir mual hasil basyirah maku ilmu zahir urang hayang datang ke basyirah ngaji patul datang ke kiamat moal bisa urang hayang datang ke basyirah ngaji fatul wahab bahkan jeung haji wahabna data haji kurang riadak di fatul muin fatul wahab ikna tufah robot mual datang karena basyirah mual datang tama utar atur wudu jeung caina salat jeung gerakan-gerakanana puasa tina urusan ulah dahar ulah nginum ulah jima haji tawaf nasaina urusanana kos kitu mal datang ke basyirah moal jago urang ngaji fatul muin jago urang ngaji fatul wahab kunaon atuh begitu salat hate urang ka mana padahal fatul muin ku urang geus dilalap bahkan geus dijieun kopi ku urang tetep bawal beres fatul wahab diaji ikna diaji ku urang kunaon atuh waktu salat kalayang awak Quran di masjid di luhureun sajadah dage bagus jasa make dage make jubah sageusna make jubah make sorban make udeng make sesengitan kunaon atuh hate urang aya di Bandung hese teu bisa basyirah ma bi ilmi zahir bal bi ilmi ladunnil bab balik maka ilmu ladunni bati Allah ngadah wa 'allamnahu min ladunna ilma kalau ka manusia ilmu kana ilmu ladunna ti kami si dira ali ditaros ali aya ajeun boga ilmu marifat teh kumaha cek sidina ali kulati Allah ilmu marifat ti Allah minallah lain ti kaula ti Allah ketika urang diangkat jadi wali dibere khusuk ku Allah penta ka Allah urang usaha merengkat billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal usu lain eta lain wa 'allamnahu min ladunna ilma kumaha Allah bae merena jadi atuh kumaha kieu cek tuan syekh nya fawajibu 'alal insan wajiblah terhadap manusia tasiru tilkal ain ngahasilkan eta zatiyah roh kumaha ala ahli basair ka ahlina carana bi akhdhi talqi min waliyin mursyidin mukhbirin min alamillah urang ngaguru kekunyana dibere cara panyana anu geus nyaong tina berbagai alam nu tadi dicaritakeun datang ke alam laut urang di alam nasut kuari sia hayang ke alam malakut hayang kieu carana nya sia geus di alam malakut hayang ke alam jabarut kieu carana nya sia hayang ke alam laut hayang ke alam laut kieu cara ieu tuh babari ngaji mah tuk tak aya
nu bakal nuduhkeun anak aya di mana ayana teu kudu ditanyakeun haju kuari aya anu keur ngalaksanakeun aya lamun kula dek ngalaksanakeun bisa sangat bisa sok atuh cara kula atuh nurut bener sia ndek ka dieu sia cicing bisa sia maca kitab henteu apa nyabak ke alam itu atuh kudu bisa baca kitab sia di ka Bandung ge kudu nyahoto kudu nyaho sia teh atuh cara-carana komo urang deuk ka Singapura komo urang deuk ka Mekah paspor lagi kudu nyaho sia maha paspor kemudian mawa kitu buku kesehatan pertanyaan anak ke bakal ditanya di bandara sebakal ditanya di kapal sebakal ditanya turun ke bakal ditanya di sangkilan ke Mekah ge pertanyaan loba sia endeu ka alam malakut bisa maca kitab henteu exit teu bisa gugur tanu teu bisa maca kitab teu bisa wajib dipaksakeun teu bisa bae kajeng kumaha nyungsep bakal nyungsep waduh cenah kiai pan atuh kitu amat ya emang kitu kitu bacana berarti eta mah ilmu bisa disumput-sumput yang siama siam atuh sapira atuh teh mongan sih atuh mondok teh tadina saha nu salah atuh henteu cenah kula mah ieu mah hayang khusyuk bae salat atuh paksakeun ku sapantok-pantokeun hulu sia atuh padieu mah deuk ngaji ilmu kawalian deuk jadi bupati ge kudu sakola heula Habib Rozak kuarieu ku urang dipaksa kita jadi bupati datang ka kiamat mau jadi naon sebabna ijazahna eueuh ijazah mal bisa atuh komo jadi wali Allah masa wali bodoh ti ditu da Allah boga wali bodoh geus gugur hiji tah jadi kula siap pesantren bertahun aya meureun 15 tahun sedang saya bisa baca kitab alhamdulillah coba baca deng iya bagus alhamdulillah guys bagus ya guys siap boga pemajikan dong teh boga wani saya ninggalkan pemajikan atuh baknya ninggalkan pemajikan segala teh guys gugur ya ulah guys balik atuh nges ya mah kaditu jeung kieu pun ceramah bae nges balik teu bisa jieu mah kumaha kitu kula siap banget mondok bertahun nyawa 15 udah puluh bagus coba baca kitab baca coba Quran baca bagus siap ndeuk ka Allah ndeuk boga pamajikan boga sanggup sia lamun kita ninggalkeun pamajikan siap kunaon sia nu mantak siap galak siapa lain ka Allah frustasi itu jadi balik maningan neangan pemajikan itu bagir sia ganti kasih teu bisa emang kumaha gitu lalakona ulah neuleuh burak kuarina ulah neuleuh Habib Lutfi ayeunana ulah neuleuh Habib Umar almarhum kituna ulah neuleuh almarhum Abah model kemari ulah perjalananana
emang kuat gitu perjalanan J emang kudu pepegatan Ki aya nu kudu aya nu teu tah coba jelaskan coba Ki lamun memang bener-bener nyana bogoh jasa ke pemajikan kudu dipegatkeun sebab kaganggu ku bogoh nanyana ka pemajikan lamun nyana ka pemajikan nana setengah bogoh emang tata dina ge ngahijikeun kolot teu pati bogoh adapun boga anak tama dipoekan jadi tenele banget nyana mah asal jingsat naik tutupkeun deui beres jadi lamun bogoh jasa ka pamajikan mah mal baik bisa wah tapi lamun teu bogoh ka pamajikan bisa oh gitu atawa bogoh ka pamajikan ngan geus bisa ninggalkeun kabogohna teu masalah hanya guru mursyid nu nyaho urusanna berat jeung teu berat ka pamajikan guru mursyid jauh nu mantap bi akhdhi talqin bin waliyin mursyidin mukhbirin min alamillah teu benang samarangan guruna kudu joko talqin beak min waliyin ti seorang wali walina mursyid dunya zahiran wa batinan mukhbirin nu bakal nyaritakeun tina alam-alam alam ieu kieu alam ieu kieu alam ieu kieu di alam ieu hayang ka alam ieu kudu kieu alam ieu kudu kitu jadi kudu nekat moal Imam Ghazali ninggalkeun lembur 13 tahun boga murid ratusan ditinggalkeun pamajikan jeung anak dititip ditinggal 13 tahun sagede Imam Ghazali atau sagede sia mah datang ka paeh tapi teu kitu urusan Allah tebekan Allah Imam Syafi'i 4 tahun sagede Imam Syafi'i bae 4 tahun sagede Imam Syafi'i nyata anu cerdas dasar 4 tahun leuleungeunana lamun Tuan Syekh Abdul Qadir mimiti 3 tahun tambah 3 tahun 9 tahun leuleungeunana emang teu kumaha gitu urang lamun nyaritakeun Nabi Belut pi leuleungeunana emang sabar tahun gitu kakarakuari kakan kadengen age leuleungeun emang Gus Dur teu leuleungeun ngan perjalananana aya anu ka leuweung nu ka gunung aya anu biasa tergantung bisa nu biasa nyampur ulin biasa kadeleuna ku urang tapi nyana keur boga pagawean khusus aya bimbingan guru hanya guru anu nyaho riwayat jelema nu jadi ngabogaan riwayat tersendiri nyana mun ku nyana didongengkeun pasti tercengang urang kabehan ge misalnya Buya misalnya Abah misalnya Bibi Lutfi dan lain-lain sebagainya perjalanannya ti awal ulah di dele zohirna pasti aya perjalanan mun dicaritakeun pasti urang oh pasti kitu kabeh tinggal henteu sakitu doang ditanya mantak BAP tidinya endek mah sia sanggeus ngaji bisa lamun teu bisa ngaji tetep teu bisa lain teh bisa nanaon maksudnya paling ge sakit kituna bae dibere zikir mah dibere bae tetep bae kan maksudnya kelanjutanana moal zikir babere misalnya hayang norekat ayo geus pasti age kan sakit kituna kudu adapun lanjut moal ngan sakitu ge geus alhamdulillah ngan lanjut balain lalagaan sebab iya kan diberi jauh siap hari di alam ieu ya digambarkan awak kurang hulu
hulu orang digambar, lengan orang digambar, dada orang digambar, beteng orang digambar, suku orang digambar. Emang lamun iya orang digambar ku orang iya digambar ya ku ahli torekat, emang orang bakal na gitu neule naon neule Allah kabeh. Iya banget orang coba ge gue bagi dulu ti dia alif ka dia set tasjid tadi Allah bakal Allah leungit ti dia geura gitu alif lam naik Allah ha Allah ieu sarupa lamun ti dia urang kieu tah ieu bakal jadi Allah kabeh alif ka dia Allah Allah tuh mau diteruskan gue mau kayak pelbadio naon ya eta teh sing hade sebab diri urang teh tergambar Allah kabeh sia kuari di alam nasut ieu pagaweanana ieu zikirna kieu carana tek geus kajawab ku guru naik saya naik saya ndek ka alam malakut awas Al-Qur'an kan digambar sageusna kurang dilaksanakan tentang riyadhah mujahadah dan sebagainya saya ke alam malakut teh lamun urang lulus dengan cara-cara guru waliin mursyidin mukhbirin kunyana kan dituduhkeun set urang mungkin sebulan setahun 2 tahun 3 tahun bisa urang bisa kapanggih jeung malaikat urang aya di alam malakut urang ngobrol jeung arwah roh kapanggih jeung roh ngobrol urang biasa jeung roh kumpul biasa jeung roh urang datang nanti kaji pendi osok oh iya osok kikituan aja pendi oh iya bener lain lalagan kulang bener aja pendi osok kikitu mantap ku anak nage di bapak grogol iya kan cara cerita simpul global lamun dicaritakeun urang ti awal mimiti daharna nginumna kemudian sarekna wiridna dan lain sebagainya boro-boro deka alam malakut di alam urang ge kuari hese mandak galak ahli-ahli Allah haram proposal haram kredit haram campur jeung pemerintah haram pasti nyarieun kiai-kiai lamun keur kasurupan lamun keur teu sakasurupan tuh henteu sebab naon sebab nyana geus beda lalakona ketika batur gregeteun tak kanyana nyana momal greget sebab naon oh berarti kalau pasang ngomong nyana kasinggung sawadoa tuh gitu lamun masih kena aya marah atuh moal jadi dimarahan wah teu nyanana marah atuh tak sarua kene berarti di alam syariat Gus Dur moal marah sebab naon oh berarti aing ngomong gitu teu kahartieun palingnya nyana ka Allah hampura Gusti teu kahartieun ku batur beres sakitu enggeus sampura ieu mah teu kahartieun ku batur enggeus bae hanya Gusti mah uning beres sakitu sugan maena ngamuk marah henteu ari Allah moal marah moal dan palingnya oh berarti leuwih teuing ngomong nyana di makom eta nyana ngomong sedengkeun ieu di makomna makom peda atuh maka arti tapi ieu keur carita globalna wow mulai caritakeun secara rinci nah